Dina sapalih ayat Allah nguningakeun dina surat Al-Hujurat ayat 7 saur Allah wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Saur Allah teh kitu. Wallahu a'lamu bi haqiqatihil murad. Wa'lamu kanyawakeun ku anjeun anna fikum Rasulullah. Sanyanya di antara aranjeun teh aya Rasulullah. Jadi di urang teh aya Rasulullah. Junjunan tos nganpunkeun 1447 langkung hijrah kapungkur teh. Tapi ayeuna anjeunna masih keneh aya cek Gusti Allah wa'lamu anna fikum Rasulullah. Khitabna teh ka sahabat tapi ka urang ge aya keneh Kangjeng Rasul teh. Nah cenah aya Kangjeng Rasul aya di urang aya dina naon Kangjeng Rasul ka urang aya dina hate urang masing-masing. Da Kangjeng Rasul teh teu katinggal dina tinggal paninggal urang mah aya jalmi anu tiasa dina manahna jiga urang secara umum umat Islam teh jol cinta ka junjunan teh teuing di mana teu pernah ningali ka junjunan teu pernah wawuh teu pernah amprok Abu Jahal, Abu Lahab, alamprok tapi teu iman. Ari urang amprok henteu, wawuh henteu, kenal henteu, eceuk eta oge. Junjunan teh kasep, ceuk saha? Eceuk we eta teh. Tapi urang teh iman we, cinta we, jelebetkeun kana manah urang. Eta teh naon eta teh? Eta teh hadirna junjunan. Kangge tingkatan urang aya rasa cinta ka junjunan. Eta teh mangrupikeun hadirna junjunan di diri urang masing-masing. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nu akhirna urang saen nyeueurkeun ngaos salawat. Beuki seueur jalmi ngaoskeun shalawat dina hiji waktos anjeunna bakal tiasa ngimpen sareng Kangjeng Nabi. Kitu ye. Seueur jalmi anu tos ngimpen sareng Kangjeng Rasul. Urang mah acan ban. Jalmi nu nyeueurkeun ngaoskeun shalawat minimal 1000 apa eta teh ngaos shalawat teh minimal hayang penaksan Kangjeng Rasul eceuk abdi ge eceuk eta oge lamun hayang penaksan Kangjeng Rasul minimal cenah ngaos shalawat teh sawengi teh 1000 cenah minimal teh hayang penaksan Kangjeng Rasul pan urang mah 10 oge meuni rada hese nya hayang penak Kangjeng Rasul aya jalmi nu tiasa penak ngimpen sareng Kangjeng Rasul seueur. Eta jamin nu ngimpen sareng Kangjeng Rasul mustahil. Iblis tiasa nyarupaan Kangjeng Rasul. Lamun urang ngimpen misalna jeung hayang penak abdi teh hayang menang juara pencak silat. Rek ngamat Jet Li. Apa teh ngimpi jeung Jet Li. Asli Jet Li na lain eta mah. Iblis bisaeun. Rek ngamat naon deui? Mal tiasa iblis bisa nyarupakeun tapi mun teh mah dina hiji waktos urang teh dina wengi teras ngimpen sareng Kangjeng Rasul ceuk dina patekaran urang eta teh Kangjeng Rasul leres eta teh Kangjeng Rasul sabab Kangjeng Rasul mah teu tiasa disarupaan ku iblis